Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ini Asep istri Sager, Ma. Ada Asep Calaga. Sager. Ma, dia. Ma, Sager, Ma. Alhamdulillah Sager malah. Alhamdulillah. Syukur ya dia. Kieu, Ma. Abdi teh datang kali jeung si Mala teh apa ngabutuh. Ya naon Asep. Anak pangabutuh we tiap ka dieu teh rajeun datang ka indung aya pangabutuh. Ayo, pangabutuh mamanehna teh rada datang ka dieu. Tuh hampura, Ma. Lain joledar sebenarnya mah kieu, Ma, datang ka dieu teh erek ngecolok heula beas itu gara-gara si Mala tuh. Belanja online wae, boga duit saeutik belanja online. Tapi ka beas teh teu beli. Nya malah manehna tengan balanya wae cik atuh sing api kana rezeki teh. Ayo we balanja, beas teu kabeli. Ayo balanja sagala dibeli ti naon. Sing api kana rezeki teh beda sing nyesa saeutik sing manis. Udah salah pisah bisa kitu-kituna bari teh ngadoa. Tah kupingkeun malah yeuh cokolot ge. Tong balanja wae duit teh. Sakieu beak, sakitu beak. Papatahan mah bener. Oke, Sep, aya sakilo bunga ngan mun loba-loba mah eueuh mah ogena na ti mana atuh. Heeh, Ma atuh. Teh cuci mah nyakot. Ayo we ngadu-ngadu si emang tak apalen wae. Ya, tak aya sakilo we mah. Pindahin ke budak deui. Ulah pinjem, ieu mah kok bae mere da ieu mah tara mayar manehna mah. Nuhun, Ma. Aduh, katampi pisan. Ayo ah. Manfaat. Ayo langsung ulang wae. Ayo. Nya. Alhamdulillah hasil. Heuh, Ma. Pamit lah. Assalamualaikum. Atuh malah abi oge rek balik lah. Maju. Ya, sing api kana rezeki teh nya ulah boros, ulah balanja teuing nu teu para rugu. Maju. Nya manya. Amin semoga milik arageng darajat. Min. Mun nya teh si Mala kalakuanana kitu karunya teh ka si Asep. Geuning boga pamajikan teh teu parang boros gawe dengan balanja wae. Asep sing sabar manehna teh sing gede milik sing gede darajat. Si Malana sing soleh, sing ngeunang diomongan. Turun. Adik. Sugan teh ngajak ka Emang Mitoha teh ieu teh erek naon aya heup teh erek ngadukeun urang. Bukan penting menang beas, menang beas. Menang beas satut. Ulah sok ngadu-ngadukeun eta teh duit teh lain jeung urang eta malah dipake ku manehna ngusop. Manehna meselo kok diadukeun ka Mitoha. Urang nu makena deui. Lain ngadukeun eta mah trik ngarah menang beas. Ih, Ieu jadi jalma teh ngerosok ngadu-ngadu ka Mitoha teh. bener. Mending mun misalkan Mitoha teh bager, untung mah Mitoha urang teh bager teh. Apa naon ieu teh duit udah dibeakeun ku manehna ieu teh. Awas ya sekali-kali deui ngadu-ngadukeun urang deui ieu teh. Teu kenging. Rumah tangga mah teh ngadu-ngadu ka Mitoha. Diselekeun seorang. Awas sekali-kali deui nya.